sesuai jeung perintah guru dina Asmaul Husna anu kuaringan dijieun 9 makom. Lamun maneh geus datang kana 9 makom, hiji makom ge geus boga rasa, 2 makom komo geus datang ke 9 makom geus hirup bisa hiber ka mana ge. Rahimallahu ahi cek Kangjeng Nabi boga ngaramatan Allah ka dulur kura Isa lau zada lamun tambah keyakinan lama syafil hawa niscaya nyala lempang di awang-awang cak Kangjeng Nabi. Beuh dulur kura nu ngaran Isa lamun tambah keyakinan bisa hiber puara tah kos sekarang itulah ahli-ahli Allah geus lamun jelema geus ibadah datang kadinya moal aya anu dimudap dimodif, moal aya haram jadi halal, halal jadi haram, teger bae Allah nu di dalamnya. Lain duit, lain dunia, lain jabatan, lain tata, lain kemuliaan, lain keagungan, hiji Allah ngeunah teu geurah ku masia. Aing mah parentah Allah nyampe ke titik sakitu. Karasa ku sia menang hidayah sia, teu karasa sia adsana sia cilaka ujianan. Tah, ieu kan gulak-gilak hate urang lempang ka Allah. Dijieun seperti kitu. Babari zikir nama ilallah ilallah cau gede ilallah aya di berena rada gede ilallah panjang zikir lagi doa na ge geus kararieu kieu deui sugan teh geus naik deui udah deui seberes deh. Nah iyalah nu hese datang ka makom yakin mimiti urang mun tobat teh mah tobat terus tobat ka Gusti Allah. Tobat nage aya 3 rupa, tobat syariat, tobat thariqah, tobat hakikat. Tobat syariah mah eta teh awamir wan nawahi, urusanana zahir perintah jeung larangan. Wari naek geus bisa eta majang geus sapopoe naek wari tobat da tobat dina thariqah urusanana qalbu, kecenderungan kolbuna kana dunia, kecenderungan kolbuna kana nafsu, kecenderungan kolbuna kana materi dan lain-lain sebagainya. Tobatan lempengkeun ka Allah melalui tafakur jeung muraqabah. Naik set datang ka roh tobatan, tobat hakikat ngaranna. Lain bantrak-bantrakeun. Ko bogeus karolot bantrak ka modar san wal bisa. Tah moal lain babagaet kudu pepegatan heula jeung dunia, pepegatan heula jeung makhluk, pepegatan heula jeung karamean. Jadi berarti cicing sorangan teh indah, baturna teh ngan sakadar tasbih Allah, baturna teh sakadar Quran, maca Quran, baturna sakadar kitab. Eta lah nu jadi batur. Kabelah dituna hiji be nu jadi batur Allah. Kuncina, kuari kunci. Bahagia amat aing teh nyaho ka pangeran anu asli. Pangeran teh nu ngadamel langit, ngadamel bumi katut eusina, batur mah gagah jeung sugih teu wauh ka pangeran eta. Aing mah bahagia dibere nyaho ka pangeran nu asmana Allah. Masyaallah karim. Senang luar biasa lantaran Allah mah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Terus senang, Masya Allah. Allah teh anu boga rahmat, Allah teh nu ngarahmatan, Allah teh nu Ghafur, Allah teh anu maha hampura. Gusti urang boga dosa dihampura, senang boga pangeran modal gitu. Ketika urang kesusahan rahmat Allah turun, senang Masya Allah. Ketika urang butuh dibere ku Gusti Allah, senang boga pangeran kos kitu. 2 nomor katilu pangeran nu nyieun langit katut eusina anu mawa rahmat, selalu ngarahmatan, selalu babarengan jeung aing. Ya Allah, di mana? Innallaha ma'ana. Allah teh bareng jeung urang. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah teh bareng jeung urang di mana bae urang ayana. Innallaha ma'al muhsinin. Allah babarengan jeung nu nyieun hade. Innallaha ma'as sabirin. Allah babarengan jeung nu sabar. Aing mah tenang sebab bareng jeung Allah nu nyieun langit jeung bumi. Geus ka mamana moal sieun. Ka mamana moal sieun sebab geus boga rasa. Ilmu teh lain disungut tapi karasa ku qalbu, karasa ku roh. Yakin ngaranna. Nikmat geus hirup.
udang peting geus teh sieun sebab Allah bareng jeung aing Allahu Akbar. Teu sieun ka pocong, teu sieun ka kuntilanak. Ya, teu bagus kitu. Aing mah jeung Allah jeung nu bogana. Awas ya bejakeun ku aing sia ka Allah. Kuntilanak goblok sia ka aing. Aing keur bareng jeung Allah bejakeun sia ku aing ka Allah. Tolol sia. Sieun ke kuntilanak. Aduh, panas. Aing teu balik ka raja aing aja Pendi. Balik jana ka rajana. Minta pertolongan. Ya Allah, ya Rabbi pocong gitu kayaknya. Aing sia pocong aing jeung Allah ya. Ulah sembarangan sia. Langsung indit pocong. Cil kami ini. Urang dak dileuweung sorangan. Aya bae tah buaya. Di mana sia buaya? Calangap. Aya sia gara calangap. Sia makhluk Allah, aing makhluk Allah. Ye, Allah na keur bareng jeung aing. Awas sia. Sia bicara calangap ge, sia teh Allah. Allah keur barengan jeung aing. Naleo sujanana buaya geus. Maung. Bejakeun ku sia. Aya sia ngalalag aing. Awas sia. Goblok. Sia makhluk Allah, aing makhluk Allah. Sia teh nang nyalangapkeun Allah. Aing teh keur babarengan jeung Allah. Bejakeun sia ku aing ka Allah, ha? Langsung ya nutup sini. Sok geura bejakeun. Sok. Kuari urang coba ka Taman Safari. Turunkan di mobil kurang aja Pendi. Pas di maung deh. Wah, hai. Sia makhluk Allah, aing makhluk Allah. Iya makhluk Allah. Aing makhluk Allah. Ku baung dioyak-oyak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Keyakinan mah di dieu tah di kolbu. Jadi urang teh ibadah datang keyakin, puncakna keyakinan ialah cek Imam Ghazali ti Kangjeng Nabi terrealisasi tentang pembenaran urang terhadap Allah. Datang ke mana urang ngabenerkeun Allah eta yakin. Ulah wakakan kos kitu rena eta mah luhur teuing. Dina perebah rezeki bae heula. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Setiap nu kumalandang di alam dunia ieu teh Allah nu ngarizkianana. Eta kecap saha? Kecap Allah. Sia percaya ka Allah bahwa Allah pangeran percaya. Eta sia yakin, eta sia percaya bahwa eta ayat ti Allah. Yakin. Sanu ngomong eta Allah, yakin mah cantang tuh. Percaya bener, percaya nama bener, yakin cantang tuh. Gerak. Mulai kurang guaridet, bae orang magahan ngaji. Tong trong. Haji jeung budak. Adang ka imah Kak jauh beas wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Baca habeka numbak sebeuh moal ge Kak. Ayo baca deh. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ya lapar keneh Kak. Heuh nya. Geus kieu kumaha tuh? Ngautang sia ka itu ka warung. Ngautang. Engke mah erna kongkorong sia tenang. Aduh Kak, ayat ngarusak kongkorong Kak. Baca kurang mah ngagigeg beta. Mulai guys dah. Diuji keyakinan ku Gusti Allah magahan ngaji emang kumaha gitu. Ulah deuleu kiai geus atuh mapan. Ulah deuleu kos Habib Lutfina, ulah deuleu kos Habib Umarna, ulah deuleu kos Kiai Buyana, deuleu keur ngarayapna emang kumaha gitu. Masya Allah tah kos gitu. Mulai geus tah teh mah geus ngojeknya. Mulai ngojek turunnya na ka syariat berarti. Geus mal naik-naik. Satungtungnya nang ngojek he ceknya nanti di Kanjeng Nabi ge bersyariat berarti nyana bersyariat.
Teh mah jang contoh doang kan Kangjeng Nabi mah. Apa Kangjeng Nabi butuh? Henteu. Teh mah jang nyontohan bagi jelema anu teu mampu. Bos kitu. Mulai nu dagang karung tani eta jelema nu teu boga keyakinan ka Allah. Nu kos sekarang itu teh meng pelehe eta mah kitu. Teu boga keyakinan. Satungtung jelema dagang teu boga keyakinan. Yes, beres. Tani teu boga keyakinan. Usaha teu boga keyakinan. Berarti aduh aing mah lamun teu tani atuh teu dahar kadinya kan. Aduh atuh aing mah mun teu dagang atuh teu dahar. Enggak keyakinan jadi dijadi karung dijadikan pangeran punyana. Tuh sawah dijadikan pangeran, pabrik dijadikan pangeran, PNS bupati dijadikan pangeran punyana pagawean. Tak eta teh ngomong geus luhur. Dina syariat mah masalah dagang teh aja urang mah bersyariat. Mantak lamun encan waktuna bertoriko ulah sok totorekatan. Ulah cok totorekatan ulah ngomong. Ente torekatnya apa sih? Anak mah Qadiriyah, anaknya Nasabandia, ente di mana mursyidnya? Anak di sono, iya udah. Ente dagang apa aja? Tas dorekat yang ngobrolin dagang goblok. Ente dagang apa? Anak mah dagang itu apa namanya warung kelontongan. Ente anak mah dagang gas. Teka belum dituku gas. Nanya ngobrolin torekat aja dagang. Nah, gua harikan kau sekarang itu. Kula sering jasa kula ditanya, "Kiai torekatnya apa?" Tahu dah saya mah enggak tahu. Enggak, aya batur aing mah nanya kasih moal, ditanyain teu hayang urusan kos gitu. Aya batur, kalau situ tarekatnya apa? Saya Naksabandia. Guru saya mau sono, mursyid sono. Oh, kalau mau udah saya ajak sono. Iya udah beres. Kebal ditanya. Situ dagang apa sih? Saya dagang gas, alhamdulillah. Apa norekat teu meunang dagang? Lain teu meunang. Encan wayah. Norekat ulah sok dagang ulah sok tani ulah keur meujeuhna sulukna deka Allah mungprug paeh hirup-hirup antak atuh hese norekat hese saja lemana dijawab babarian ya kita kalau gak norekat gak kenal Allah iya tuh ngomong atuh sacepling-cepling apa bari ngomong atuh iya kapan kita kenal sama Allah ya kalau gak norekat ya kagak bisa udah kita norekat aja mumpung ada kiainya cekan teh tah datangkeun ka yakin set sok kumaha ieu datangkeun ka yakin bahwa setiap nu kumalandang pasti Allah nu ngarizkian sireum teu boga pabrik hirup kupu-kupu teu pernah nyada jadi karyawan hirup manuk teu pernah nyada boga pabrik hirup kunaon atuh sia dibere akal jeung pikiran eleh ku manuk eleh ku sireum eleh ku kupu-kupu sia je nu matak kuari mah beurit ge beurit kuari ngahiji jeung urang beurit baheula mah beurit gede teh kan aya di pasar pantes lantaran urang pasar mah kos beurit kabeh kuari mah tah ka kampung mah ngahiji kuari beurit jeung urang aya beurit urang teh beurit ge ngomong sia nu beurit sia nu beurit engge nyaho cipa sia ngalawan mun urang ngomong mah kos kitu tah pamajikan urang beurit sia ka pamajikan urang sia nu beurit dicalakin cokotan bae beurit sia salagi sarua deui beurit siapa beurit badak bari teh lambang beurit ngahiji jeung urang kahirupanana geus akur jeung nyana tuh terus tah ieu tah asal boga yakin makan lain disungut di jero hate aing boga keyakinan yakin teh kan tina ilmu heula bahagia nyaho ka pangeran bahwa pangeran Allah aing senang jasa Allah teh sebab Allah nu sugi sok mereka aing nu sok mereka aing teh aya babarengan jeung aing keyakin urang ketika urang nah teh dibedar atuh tinggal urang ba Allah babarengan jeung aing masyaallah nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti pan bareng jeung abdi teh bareng ka Gusti abdi makhluk Gusti aya nu nyaho Allah teh pangeran tapi nyana poho ka Allah ku pohona ka Allah mabok terus bae judi terus bae zina terus bae eta keur poho ka Allah leletikanana eta gulede eta gulede eta mamaehan gulede eta leletikanana daek nonton TV teu eureun-eureun obrol main catur teu eureun-eureun
lamun tadi mah kos kos kebo ieu mah nu HP-an mah taruhlah kos embe lah turun setik kan atau kos soang ieu lamun aya jelema nu HP-an eta derajatna sareng soang wang meunang urang digerokeun wang ka mana wang soang anu ieu mah lain soang deui ieu mah bapak kolot soang bapak kolotna hese teh hayang inget ka Allah teh poho be sebab timbanganana leuwih resep kana materi timbanganana leuwih resep kana duniawi nu mata kageserna teh ka dunia bae ka materi bae neuleuh motor resep emang kadinya resepna neuleuh mobil resep hayu bae urang mah neuleuh sawah resep neuleuh awewe homo resep ge aya 7 kali resep ih pohara eta emang kadinya dah eta jelema sasar kabeh ge eta sasar eta kabeh eta jelema sasar eta kabeh depan paroho kitu teh jelema sasar ulaika humul ghafilu urang ieu nu dieusian bae ku Al-Qur'an ye poho deui inget ka Allah teh keur di majelis doang keur ngaji nyaritakeun bahasa Allah Al-Qur'anul Karim oh nya bahasa Allah negeri terjemahkeun saaya-aya urang ingetna ka Allah keluar beti majelis mulai oh ya Allah wow nu mantag sabalikna jelema anu poho ka Allah nu sasar teh horeng aya jelema nu inget bae ka Gusti Allah iyalah jelema-jelema nu selalu inget ka Gusti Allah ingetna kana sakumaha anu keur katrapan ka dirina mentak ku Gusti Allah di bejaan urang teh horengaran asma Allah teh loba endeu ka mana bae urang nyebut mangga cik Gusti Allah walillahil asmaul husna aya 4 ayat anu nyaritakeun tentang asmaul husna dina Al-Qur'anul Karim salah sahijina ieu ayat lain ayat ayaman tad'u falahul asmaul husna salah sahijina ayat anu nerangkeun asmaul husna walillahil asmaul tetep ka Allah aya ngaran-ngaran anu bagus sabaraha ngaran anu bagus sakumaha hadis Kangjeng Nabi jelaskeun aya 99 padahal lain ngan 99 sebab seluruh kesempurnaan ngalengitkeun kakurangan eta adalah asma Allah ngan Kangjeng Nabi ngajelaskeun 99 ieu geus cukup jang urang. Wallah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malikul Qudus Salamul Mu'min terus datang ka anggeus daripada ngapalkeun nomor SMS mendingan ngapalkeun Asmaul Husna komo geus kolot mah Asmaul Husna tuh kurang dibabaca lamun hayang urang di jero kuburan ke ketika maot di dahar cacing maka apalkeun Asmaul Husna beleger gara-gara Asmaul Husna Masya Allah tapi lain sakadar apal Asmaul Husna teh kudu jeung makna-maknana malah mah dina hikmat ieu mah keur carita hikmat telanan dina hikmat teh kurang teh bisa dihitung Asmaul Husna teh kemudian aran urang ge dihitung ngaran urang sabaraha Asmaul Husna ke aya sabaraha mun pas kadinya tangawirina kadinya
lamun jelema ngaranna Rahman geus tama ulah hese-hese muridna Rahman bae lamun jelema ngaranna Rahim geus muridna Rahim bae lamun jelema ngaranna teh soleh geus bae ngawirina ya solih ya solih ya solih ya solih ya solih maksudnya soleh ge eta soleh Allah ulah ya solih ya abdi ya solih ya abdi ya solih ya abdi tuh kan lamun urang lain eta ngaranna urang teh lain termasuk Asmaul Husna lain misalna ngaranna teh Bakri tapi teu make Umar anu Umar Bakri nah dihitung ba sabaraha kap sabaraha ro sabaraha hitungna kabeh lamun urang ngitung Asmaul Husna kabeh lamun ngitung dekawin mah nu sukun mah ulah Bakri ba hirup kap sukun ulah udah dihitung ro hirup ya ulah itu kita hitungan dukun dah mah Asmaul Husna itu enggak be ba 2 kap 20 2 jeung 2 2 jeung 2 20 jeung 2 22 Bakri ri 200 nah 222 ya 10 220 berapa? Terpercaya yang masih mah sebenarnya tak ayo coba tuh saya pohon deh kan berarti 220 12 kumaha sih Kak 2 kap 2 dah 2 kap 20 berarti 22 nah ro 200 berarti 222 iya 10 232 tuh lah ulah sih ngerung ngomong oh 232 teangan orang Asmaul Husna sok Ar-Rahman sabaraha Ar-Rahim sabaraha teh potong biasa ya potongan babari teh dipotong nangke set akurkeun kadinya tah engke wirida kadinya tereh dirage urang ngaran urang segitu lihat segitu geus dihitungan ku ulama kabeh set ujung sakea ngaran ieu set sakea wirina eta urang ini lamun urang ngawirina akur jeung Asmaul Husna penta geus ku urang make ngaran eta tah wah ujian bisa hiber urang dihandap manuk di luhur hiber hikmat tapi eta bagus hikmatnya bagus sama kos gitu mah jang wiridan sehari-hari urang dibaca Asmaul Husna cek di dieuna ge Allah teh ngabogaan 99 Asmaul Husna disebutna ngaran fad'uhu sebut ku aranjeun kabeh eta Allah make nu 99 enter sepanuman ayo gara pada'uhu samuhu biha sebut urang resepna ya Rahman ya tu baca urang ya Rahmanu ya Rahmanu ya Rahmanu ya Rahmanu ya Rahman urang resepna Rahim ya Rahimu ya Rahimu ya Rahmi ya Rahimu urang resepna Malik ya Maliku ya Maliku ya Maliku ya Maliku ya Maliku urang resepna Kudus ya Kudus ya Kudus ya Kudus ya Kudus ya Kudus eta mah urang resepna Salam ya Salamu ya Salamu ya Salam urang mana versi Gopur ya Gopur ya Gopur supaya sugi ya Ghaniyu ya Ghaniyu ya Ghaniyu kata rata hayang sugi berarti kan ya Ghaniyu ya Ghaniyu ya Ghaniyu urang hayang fakir ya Fakiru ya Fakiru ya Fakiru al Fakiru wal Ghani eta ngaran Allah ya Ghaniyu ya Ghaniyu ya Ghaniyu ya Fakiru ya Fakiru sok gerage mana urang nu resepna ya Sabur ya Sabur ya Sabur ya Daru ya Nafi mana nu resep sok sebut Masya Allah ya Qayyumu ya Qayyumu ya Qayyumu ya Qayyumu bagus sama emang lamun lain gitu nu ngadengena orang Jakarta ya Kayuku ya Kayuku ya Kayuku ya Kayuku lalu daripada ya Kayumu ya Kayumu ya Kayumu ya Kayumu masa Kayumu mending Kayuku ya Kayuku ya Kayuku ya Kayuku tolol lejakan numerena ini masa ya Kayumu udah ya Kayuku aja ya iya gak apa-apa udah
nu merena blon deui sarua. Saha eta nu bogana? Oh, renganan boga material nyana paing. Tenggeus saya ngawiri daya kayuku ya kayuku ya kayuku ya kayuku ya kayuku. Blon kabehan. Teu daya kayumu. Tuh orang Jakarta mah kan teu ya kayumu ya kayumu. Ya, jadi mentak mere wiridan teh menan gara-gara makrotna kudu jelas ya qayyumu ya qayyumu. Ya mun enggak kadengena ya qayyumu menyana ge ya qayyumu ya qayyumu iya. Ieu mah diganti ku Jakarta ya qayyumu ya qayyumu ya qayyumu. Ngapain qayyumu qayyumu? Mending kayuku. Kayuku ya kayuku ya kayuku. Aduh Gusti Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Sebut ku urang nu urang resep nu mana. Mun hayang diutang dihitung pas loba kitab. Aya kitab Asmaul Husna. Geus aya kitabna. Jadi didinya nyaritakeun Ar-Rahman naon sabaraha hurufna, khasiatna naon. Rohim sabaraha hurufna, khasiatna naon. Al-Malik sabaraha hurufna, khasiatna naon. Kudus sabaraha hurufna, khasiatna naon. Ketungtungna aya nyaritakeun urang ieu ngaran saha, sabaraha naktuna akurkeun tah jeung ngaran-ngaran Asmaul Husna tadi. Sabaraha ngaran urang eta sabaraha kadinya pas geun. Jadi urang pas jeung ngaran urang. Ujianana Masya Allah mustajabu da'awat. Gitu eta urusan hikmah. Tapi orang madeka Allah eta ge sarua deka Allah ngan melalui utang hitung dipake ka Allah jang supaya mustajabud da'wat mangga. Tapi nu leuwih bagus mah urang nyebut asma Allah supaya karasa. Urang mah nyebut Allah teh can karasa ka jero jajantung ka jero kolbu kakarak disungut doang. Boro-boro ilmu nu lain asma Allah ge ngandatang kasungut. Ieu makan lalawanan anu tadi pedah nu tadi ke nyaritakeunana ulaika humul ghafilun. Jelema-jelema anu tadi teh eta jelema nu paroho ka Allah. Sanajannya maca Quran tapi de korupsi kos DPR lain teu barisa maca Quran tapi korupsi mah terus gopil bae sanajan Quran dibaca. Menteri lain lalagaan ilmuna tapi pan menteri agama nu itu di penjara nu ieu di penjara pan eta teh jelema pinter tapi kan di penjara. Lain teu bisa maca Quran tapi gopil bae tetep sebab macana datang ka sungut doang. Sabaraha bupati nu santri Yasin Rahmat dibalik Rahmat Yasin sarua sabaraha gubernur penjara eta teh akibat penyalahgunaan korupsi dan lain sebagainya. Apakah PNS teh loba anu mabok ambalaya PNS nu mabok gimana galaga PNS matak negara dek bener kumaha PNS lagi mabok teu percaya sia kaing percaya tuh atau percaya aja nang sia nya orang sia bahwa PNS marabok tes urin pernah PNS Tangerang tes urin nu mabok sabaraha je perang sana marabok nagara dek bener kumaha dicekal ku marabok. Masya Allah karim timimiti SMP SMA mabok ambalaya baheula Yogyakarta ieu teh adalah negara paling hebat disebut lagi kota pelajar. Jawa Barat Tasikmalaya kota pelajar eta teh geus boga julukan kuari kota mabok kuari sararina naudzubillah min zalik wa min zalik julukan tinggal julukan kota pelajar mabok zina. Tasikmalaya julukan ada kota pelajar mabok zina.
Tasik Kresik, Ciamis manis. Eta moto ngaranna, moto Sunda eta kos kitu tah. Moto Sunda, Tasik, Kresik, Ciamis, amis, manis. Garut. Saya mau dong Garut domba. Aduh, Masya Allah. Nah, iya teh lain sakadar disungut. Tapi walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah ngabogaan asmaul husna. Kangjeng nyeritakan 99. Sok sebut ku anjeun pake menta melalui ngaran-ngaran tersebut kudu masuk hati. Fad'uhu biha. Nu mantak atuh hese yang datang ka hati ulah-ulah nyebut nu lain, nyebut Allah ge hese sebab Allah teh mimiti asmana. Nomor kedua zatna, nomor katilu adalah ngahiji na itihadna di bahasa doang. Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah Allahu ya khaliquna Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah. Eta teh Allah Allahu Allah Allah asma Allah zat hu geus luhur. Doh keur carita asmaul husna wallah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Hayang supaya asup ka jero hate teh lain bantrak-bantrakeun. Kudu boga guru urang nu nungtun urang. Lantaran tina asmaul husna nu 99 supaya ngahiji nu 99 dijieun 7 makom. Makom teh hartina tempat keyakinan. Urang ibadat teh kan tungtungna supaya yakin. Nyebut Allah ge teu yakin mah atuh sarua bae jeung nyebut tu sejen ngan beda setik. Iya maka pangeran ieu lain. Cuman da yakin atuh kitu-kitu kene. Ibadat teh datang ka yakin urang dititahna teh. Seluruh kondisi peribadatan spiritual, lahiriah, keyakinan. Jadi urang nu ibadat teh lambang keyakinan. Lahirna kos kitu berarti keyakinanna ka dinya. Jelema ka gereja, oh keyakinanna berarti ka Kangjeng Nabi Isa. Jelema ka kelenteng, oh berarti keyakinanna ka nirwana. Jelema keyakinanna oh ka Gajah Mada, keyakin dan lain-lain sebagainya. Eta bener-bener keyakinan. Kitabna beda-beda. Urang kuari masjid, oh keyakinanna ka Allah. Kamu sholat, oh keyakinannya ke Allah. Keyakinannya tah seluruh peribadatan. Dah dina ka Allah beda-beda. Aya nu kontinu setiap aya azan cepat, setiap aya azan cepat, setiap aya azan cepat. Ka mana? Pasar. Set. Tah eta tah. Nah, eta sesuai jeung keyakinanana. Allahu akbar Allahu akbar. Masyaallah alhamdulillahirabbil alamin azan. Keyakinannya tinggi ka Allah. Bocot kabeh langsung wudu kasut berarti tinggi keyakinan. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Jam sabaraha emang dak jam 12 angel kana ieu rada turun tak keyakinanna turun lah tenang jalanan berjamaah moal kan teh teruskeun bae kitu keyakinanna rada mundur. Allahu akbar Allahu akbar Allah. Jam sabaraha emang jam 12 aing ini hasilnya yang hasil ke kudang ke usia turun jasa tanpa keyakinan. Allahu akbar Allah azan deui itu budak yang emang ada yang enak geus terek adab tah henteu rada deres tah anu azan ge rada deres salat mah henteu tapi ngadengnya oh ke asar ke maghrib maghrib deres nyana kaingetan kene. Allahu akbar Allah jam sabaraha ya? Oh zuhur salat henteu. Azan ka azan deui jam 3 jam salat. Allahu akbar Allah jam oh asar dahar henteu. Salat henteu dahar bae balik. Eta geus rendah. Anu ge Allahu akbar weh zuhurnya isu gege.
suka ada cekin tentang geus parah tah manggeus bas itu. Jadi urang leuleuh jelema kayakinanna deuleuh giat dalam salat sakitu bae geus kayakinanna teh deuleukeun realisasi ibadahna geus Allahu akbar woi salat cepat berarti tinggi tak keyakinan ge kakarak mudag waktu salat berjamaah kakarak datang ka dinya encan ye aya deui si eta kan hebat amat sih kunaon asal azan cepet horenganan aya rangda Masya Allah sisi masjid salakina paeh cepet jasa asal azan cepet ya mah pamajikan anake pamajikan datang ka ngalem ka haji hebat jasa asal azan banyak melumpat pohara mimitina mah di alam aju angel sakena balikna orenganan buaya darat tah ulah disangka lamun aya anu azan cepet ulah bahwa eta teh kadinya ulah deuleuh heula lamun nyana teu ngaca bener salat lamun ngaca heula lain ngaca heula rapi kopeana ge embung dengdek kasesengitan sing ade tah lamun deuk berjamaah aya kos kituan sing ade rapi sajadah nage eta kudu rada aya pencurigaan setik orenganan jauh-jauh mau anak we sial eta anak saha anak saha aku anak satu cak pamajikanna anak kurang kene anak kurang di mana kenapa ngomong guys anak kurang kene urusan mana itu dekat masjid innalillahi wa inna ilaihi rajiun cak pamajikanna buka jadi masih kene itu terserah didinya mendek diteruskan terus mendek gesan boga anak ieu budak asa disuat-suat di hati yang kunaon kayak mah bebeja ke de kawin mah moal diizinan ngadoguan diizinan datang ke kiamat aing geus kieu kumaha tuh sakeuna teh cenah anak urang ieu teh geus beres menang saminggu mau deh iya ya di anak di mana sia sering biasa mau anak tahu budak Masya Allah bisaan berjamaah atau ganjarannya langsung tah adan giat itu berarti tinggi keyakinan encan tapi maksudnya kakara keyakinan berjamaah nah kuari iya bener-bener apa henteu sih ka Allah kakarak tidinya lamun geus bener-bener ka Allah tinggi berarti keyakinan lamun geus tinggi keyakinan geus ibadah geus mantep jasa datang ka keyakinan ibadah teh datang ka keyakinan asal geus yakin geus ibadah mah asal geus datang ka yakin geus urang mah kuari yakinna kagarak datang ge kana pikih make pikih awas takbir pos tu tartain mun eta teu sah kama fi fathul muin di bawah salat usolli fardhu zuhri arba'in raka'atin mustaqbal qala mustaqbal adaan ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar Allahu akbar tolong tuh jadi adzan ya Allah Allah sejak kaulah sholat zuhur 4 rakaat makmuman laitan bar salah henteu sebab emang nyana keyakinanna datang kadinya kita digetatkeun di jero hate Allahu akbar sejak kaulah sholat di jero Allah awas isyan kosu tari Allahu akbar aya anu aduh can eusi salli Allahu akbar can kaisian ngeur teh can kaisian salli fadl Allah benang
eta urang mencari takos gitu, cari takos gitu atuh emang ai was-was mah hese. Was-was di dituda setan jigana mimitina digugu. Nah, di Banjar gaya guru kula salah sahijina. Di Banjar jangan mumu. Jangan mumu salat jangan kos gitu. Mimi jangan mah kos gitu heula mun cara motor panas geuna. Sholli Allah, encan nana ge encan. Sholli Allah, sholli Allah, sholli Allah. Encan nana ge encan siap. Sholli Allah. Kepanasan. Sholli Allah karena kamu geus sholli Allah, sholli Allah, sholli Allah, Allah. Aya salah sahiji guru nu kos kitu tah. Masya Allah macam-macam di Banjar eta. Mentak lamun nyanakeun mujana ka masjid, sholli Allah, sholli cak anakna keneh patah setar. Atuh santri wani anak patah dak setar dak. Allah, Allah. Masya Allah. Eta salat eta kos kitu itu asla. Nah, tapi lamun didinya yakin atau didinya lamun urang terus ngagugu bae fikih gitu bae kajun ngaji ka mamana ge ngaji ka Irak ngaji ka Iran ka Mesir gitu bae ngaji fikih gitu bae kos tu taruh-tarik Allahu Akbar. Tapi lamun urang dek naikkeun diri ngaji thariqah menuju hakikat lain didinya teh nyieun yakin urang ibadah supaya datang ka yakin teh dijieun posna 9 pos tobat, pos sobar, pos syukur, pos zuhud, pos tawakal, pos kitu khauf, roja, pos ridho, pos mahabbah. Eta 9 pos 9 keyakinan. Lamun geus boga yakin di pos eta kabeh bakal ngilu. Sebab Asmaul Husna asli nama ngan 2 hiji Adam 2 subut. Ngan 2 Asmaul Husna 99. Bahkan keseluruhan asma Allah ngan 2 Adam jeung subut. Adam hartina Adamu fiqorihi ila ghairihi. Teu butuhna Allah kanu sejen. Subut hartina tetap subutu gairi subutu tikori gairihi ilallah tetap butuh salian Allah ka Allah ngan sakitu. Adam jeung subut Adamu subut tikorihi Adamu tikorihi ila gairihi tebutuhan Allah anu sejen Adam artina subutu tikori gairihi ilahi artinya tetap butuh dan salian Allah ka Allah kan sakitu kabeh deuk numbana bae ge jang ngadatangkeun ka dinya dijieun lah pos 9 sok pos tobat heula sebab asma Allah teh at-taib asma Allah teh kablah dituna as-sabir asma Allah teh asy-syakir asma Allah teh az-zahid asma Allah teh al-mutawakkil terus kabeh. Nah dijieun kurang teh pos 9 asma Allah sabur gitu sabru asma Allah tobat asma Allah sabru geus urangna engke adalah anu taib asma Allah sabar as-sabru asma Allah sobru urang nu sobar engke bakal asobir asma Allah syukru urang nu syukur ngaranna asyakir supaya bener-bener urang jadi taib supaya bener-bener urang teh jadi sobir supaya bener-bener urang jadi syakir dan selanjutnya dijieunlah pos melalui ahli thariqah seluruh thariqah naon bae pasti kembali ka dirinya thariqah qadiriyah tijaniyah Utsmaniyah, Naksabandiyah, Qadiriyah, Naksabandiyah, Khalidiyah, Thariqah, Tijaniyah, Thariqah berbagai-bagai, seluruh Thariqah kabeh kembali ke pos eta supaya yakin. Ieu atuh lamun geus datang ka yakin mantep. Geus kudu aya nu nuntun, mursyid ngaranna, teu meunang sambarangan.
geus kurang kuari maneh teh ayeuna mah tu kudu melaksanakeun suluk teh hiji bahasa dina thariqah jelema nu ngalaksanakeunana ngaranna salik. Suluk teh artina nyucruk jalur mapak tapai. Ari salik adalah nu nyucruk jalur mapai tapai, mapak tapak mapai tapak. Ngan nu dimaksud suluk di dieu, suluk maksudna ieu teh nyucruk jalur para wali Allah. Salikna nyucruk makom yakin nu dipigawe ku para wali Allah. Geus atuh kuariba suluk jelema nu salikna nu ngalaksanakeun makom yakin deuk menuju makom yakin dina asma Allah. Engke hayang datang kana sifat, engke hayang datang kana zat, di mana geus beres dina asma bakal datang kana sifat, engke bakal kana afal. Asal geus kaharti asma jeung sifat jeung afalna bakal kaharti zatna, yakin kana. Jadi mau yakin mah engke kurang dibuka-bukakeun ku Gusti Allah. Lamun urang geus datang ka yakin mah, buka mata urang nu ieu, dedeulean mah lain nu ieu. Ceuli urang nu ieu dibere dedengian lain nu ieu, geus yakin mah beda. Ambean urang nu ieu tapi engke dibere ambean nu lain ieu dibere henteu selalu dibere. Di mana hayang? Di mana teu hayang osok dibere, ngan urang embung. Geus. Dibere dedeulean ku Gusti Allah tuh. Jadinya lagi kaget, ya Allah kok dibere kos kieu? Kok dibere kos dedeulean nu lain dedeulean nu biasa. Dedengian nu lain dedengian nu biasa. Ambean nu lain ambean nu biasa. Sidina Umar bisa neuleuh bala tentara nu aya di Yaman, coba bayang. Cak Sidina Umar naik Al-Jabal. Kadeuleuh kan ku Sidina Umar bala tentara teh ieu dihandap sedangkeun musuh nyerang. Cak Sidina Umar teh sia lamun kaburu ka musuh datang kadinya bisa kaserang. Hei, Al-Jabal, maksudna naik kalur. Kabeh sahabat naik bari nanya, "Woi, suara Sidina Umar tah mah?" Suara Sidina Umar. Sidina Umarna di Madinah. Kadeuleuh ku Sidina Umar. Dibere blak, insyaallah. Aya tamu datang namu ka Sidina Utsman. Cek Sidina Utsman, tadi mana di jalan zina. Hah? Zina. Masya Allah ngerasa bahwa nyana tadi di jalan teh aya awewe ditanya terus dirada dipaksa dideuleuh gitu. Berarti kan zina mata. Cak sahabatnya Masya Allah Kangjeng Rasul geus teu aya, tapi aya nu seperti Kangjeng Rasul. Bisa neuleuh kulana di mana? Sidina Utsman cuma nangis, ya Allah ya Rabb. Poho. Bisa kadeuleuh tah? Mata-mata jelema anu jelalatan teh bisa kadeuleuh. Bisa kadeuleuh. Aya gambaran di mata. Itu aya sarwitian mata. Kadeuleuh katempo. Gitulah jelema geus boga yakin. Masya Allah. Moal Ki Balam bin Ba'uro geus boga yakin ketika yakin teh dicabut ku Gusti Allah aras goyang mun ngadoa. Muridna bisa hiber. Masya Allah kari. Kos gitulah ilmu yakin. Geus lamun ilmu yakin mah kumaha tah mun geus datang ka ilmu yakin? Suluk. Sesuai jeung perintah guru dina Asmaul Husna anu kuwaringan dijieun 9 makom. Lamun maneh geus datang kana 9 makom, hiji makom ge geus boga rasa, 2 makom komo geus datang ka 9 makom geus hirup bisa hiber ka mana ge. Rahimallahu ahi cak Kangjeng Nabi muga ngaramatan Allah ka dulur kurang Isa lau zada lamun tambah keyakinanna lama syafil hawa niscaya nyala lempang di awang-awang cak Kangjeng Nabi. Beuh dulur kurang nu ngaran Isa lamun tambah keyakinan bisa hiber puara tah kos sekarang itulah ahli-ahli Allah. Geus lamun jelema geus ibadah datang ka dinya moal aya anu dimudap dimodif, moal aya haram jadi halal, halal jadi haram, teger bae. Allah nu dideuleuhna. Lain duit, lain dunia, lain jabatan, lain tata, lain kemuliaan, lain keagungan. Hiji Allah ngeunah teu geunah ku masia. Aing mah parentah Allah nyampe ke titik sakitu. Karasa ku sia menang hidayah sia, teu karasa sia adsana sia cilaka ujianna.
Ih, aing mah moal ngaji cenah ka Cilongok lah kos kitu mah tah lolos. Sanu ditahan sia ngaji ka dieu. Aing mah ditahan teu naon teu mere duit tilok sia. Emang sia. Tuh cenah kiai mah hayang dibere. Tuh sia lain hayang dibere mere ge tilok. Aing mah lain maksud aing hayang dibere atoh henteu sia sok mere tah henteu. Atuh henteu cenah ngajina ge di Takal Buah. Eta karasa pan ku sia. Ngajina ge Tangkal Ambon. Kitu mah cenah kiai hayang dibere. Ulah nyebutkeun kiai hayang dibere henteu sia geus merencak. Can janjaknya ada. Atuh urusan hayang dibere hayang henteu mah teh urusan aing. Urusan aing mah kumaha aing jeung Allah. Ai sia ji cenah aing mah boro-boro mere wau ge henteu atuh bukan sia. Badak nu di luar mah eta mah. Lah sok nu luar teh sok bisa bahan teh atuh. Geus kuarena teh di aku deh geus kabehan lah nya. Sok di luar gitu amat sih atuh kitu bae eta mah. Gak jenuh kiai nah yang dibere urusan yang dibere jeung teu ketemu urusan aing. Salah aing bener-bener aing siang geus jang pere. Heueuh nya tuh. Encan cenah wau ge teu embung lah embung wau beusi dipentak. Enggak ada deh. Tah, ieu kan gulak-gilak hate urang lempeng ka Allah. Dijieun seperti kitu. Babari zikir nama ilallah cau gede ilallah aya deui dibere rada gede ilallah panjang zikir lagi doa lagi geus kararieu kieu deui sugan teh geus naik deui seberes deh. Nah ieulah nu hese datang ka makom yakin mimiti urang mun tobat teh mah tobat terus tobat ka Gusti Allah tobat nage aya 3 rupa tobat syariat tobat thariqah tobat hakikat tobat syariah mah eta teh awamir wan nawahi urusanana zahir perintah jeung larangan wari naek geus bisa eta mah jang geus sapopoe naek wari tobat da tobat dina thariqah urusanana qalbu kecenderungan kolbuna kana dunia kecenderungan kolbuna kana nafsu kecenderungan kolbuna kana materi dan lain-lain sebagainya tobatan lempengkeun ka Allah melalui tafakur jeung muraqabah naik set datang ka roh tobat hakikat ngaran lain bantrak-bantrakeun ko geus karolot bantang ka modar sanwal pisan tah moal lain babagaet kudu pepegatan heula jeung dunia pepegatan heula jeung makhluk pepegatan heula jeung karamean jadi berarti cicing sorangan teh indah baturna teh ngan sakadar tasbih Allah baturna teh sakadar Quran maca Quran baturna sakadar kitab eta lah nu jadi batur kabelah dituna hiji be nu jadi batur Allah kuncina kuari kunci bahagia amat aing teh nyaho ka pangeran anu asli pangeran teh nu ngadamel langit ngadamel bumi katut eusina batur mah gagah jeung sugih teu wauh ka pangeran eta aing mah bahagia dibere nyaho ka pangeran nu asmana Allah masyaallah karim senang luar biasa lantaran Allah mah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir terus senang Masya Allah Allah teh anu boga rahmat Allah teh nu ngarahmatan Allah teh nu Ghafur Allah teh anu maha hampura Gusti urang boga dosa dihampura senang boga pangeran modal kitu ketika urang kesusahan rahmat Allah turun senang Masya Allah ketika urang butuh dibere ku Gusti Allah senang boga pangeran kos kitu 2 nomor katilu pangeran nu nyieun langit katut eusina anu mawa rahmat selalu ngarahmatan selalu babarengan jeung aing ya Allah di mana innallaha ma'ana Allah teh bareng jeung urang wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah teh bareng jeung urang di mana bae urang ayana innallaha ma'al muhsinin Allah babarengan jeung nu nyieun hade innallaha ma'as sabirin Allah babarengan jeung nu sobat aing mah tenang sebab bareng jeung Allah nu nyieun langit jeung bumi geus ka mamana moal sieun ka mamana moal sieun sebab geus boga rasa ilmu teh lain disumut tapi kerasa ku qalbu kerasa ku roh yakin ngaranna nikmat geus hirup
udang peting geus teu sieun sebab Allah bareng jeung aing Allahu Akbar teu sieun ka pocong teu sieun ka kuntilanak ya teu bagus kitu aing mah jeung Allah jeung nu bogana awas ya bejakeun ku aing sia ka Allah kuntilanak goblok sia ka aing keur bareng jeung Allah bejakeun sia ku aing ka Allah tolol sia sieun ka kuntilanak aduh panas aing teu balik ka raja aing aja Pendi balik jana karajana minta pertolongan ya Allah ya Rabbi pocong gitu kayaknya aing sia pocong aing jeung Allah ya ulah sembarangan sia langsung indit pocong jet kami urang dak dileuweung sorangan aya bae eta buaya di kamana sia buaya calangap aya sia gara calangap siap makhluk Allah aing makhluk Allah ye Allah nak keur bareng jeung aing awas ya sia bicara calangap ge sia tiandang Allah keur babarengan jeung aing leos ujianana buaya geus maung bejakeun ku sia aya sia ngalalag aing awas sia goblok sia makhluk Allah aing makhluk Allah sia teh ya nang nyalangapkeun Allah aing teh keur babarengan jeung Allah bejakeun sia ku aing ka Allah langsung nutup sini sok keur bejakeun sok kuari urang coba ka Taman Safari turunkan di mobil kurang aja Pendi pas di maung deh hai sia makhluk Allah aing makhluk Allah iya makhluk Allah aing makhluk Allah ku baung dioyak-oyak inna lillahi wa inna ilaihi keyakinan mah di dieu tah di kolbu jadi urang teh ibadah datang kayakin puncakna keyakinan ialah cek Imam Ghazali ti Kangjeng Nabi terrealisasi tentang pembenaran urang terhadap Allah datang ke mana urang ngabenerkeun Allah eta yakin ulah wakakan kos kitu renan teh mah luhur teuing dina perebah rezeki bae heula wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha setiap nu kumalandang di alam dunia ieu teh Allah nu ngarizkianana eta kecap saha kecap Allah sia percaya ka Allah bahwa Allah pangeran percaya eta sia yakin eta sia percaya bahwa eta ayat ti Allah yakin sanu ngomong eta Allah yakin mah cantang tuh percaya bener percaya nama bener yakin cantang tuh gerak mulai kurang guaridet bae orang magahan ngaji tong trong ngaji jeung budak kadang ka imah ka jauh beas wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha baca habeka numbak sebeuh moal ge ka ayo baca deui wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha jalapar keneh Kak heuh nya geus kieu kumaha tuh ngautang sia ka itu ka warung ngautang engke mah erna kongkorong sia tenang aduh Kak ayat ngarusak kongkorong Kak baca kurang mah ngagigeg beta mulai guys dah diuji keyakinan ku Gusti Allah magahan ngaji emang kumaha gitu ulah deuleu kiai geus atuh mapan ulah deuleu kos Habib Lutfina ulah deuleu kos Habib Umarna ulah deuleu kos Kiai Buyana deuleu keur ngarayapna emang kumaha gitu Masya Allah tah kos gitu mulai geus tah teh geus ngojeknya mulai ngojek turunnya ka syariat berarti geus mal naik-naik satungtungnya nang ngojek heh ceknya nanti di Kanjeng Nabi ge bersyariat berarti nyana bersyariat
beres. Tapi jangan contoh doang kan Kanjeng Nabi mah. Apa Kanjeng Nabi butuh? Henteu. Tapi jangan nyontohan bagi jelema anu teu mampu. Kos kitu. Mulai nu dagang karung tani. Eta jelema nu teu boga keyakinan ka Allah. Nu kos sekarang itu teh meng pelehe eta mah kos. Teu boga keyakinan. Satungtung jelema dagang teu boga keyakinan. Guys, beres. Tani teu boga keyakinan. Usaha teu boga keyakinan. Berarti aduh aing mah lamun teu tani atuh teu dahar kadinya kan. Aduh atuh aing mah mun teu dagang atuh teu dahar. Geus keyakinan jadi dijadi karung dijadikeun pangeran punyana. Tuh, sawah dijadikeun pangeran, pabrik dijadikeun pangeran, PNS, bupati dijadikeun pangeran punyana pagawean. Ta eta teh ngomong geus luhur. Dina syariat mah masalah dagang teh aja urang mah bersyariat. Temandak lamun encan waktuna bertoriko ulah sok totorekatan. Ulah sok totorekatan ulah ngomong. Ente torekatnya apa sih? Anak mah Qadiriyah, anaknya Nasabandia. Ente di mana mursyidnya? Anak di sono. Iya udah. Ente dagang apa aja? Tas torekat teh ngobrolkeun dagang goblok. Ente dagang apa? Anak mah dagang itu apa namanya warung kelontongan. Ente anak mah dagang gas. Teh kabeulem gitu ku gas. Manya ngobrolkeun torekat aja dagang. Nah, gua harikan kos kadar itu. Kula sering biasa kula ditanya, "Kiai torekatnya apa?" Tahu dah saya mah enggak tahu. Enggak, aya batur aing mah nanya kasih moal, ditanyain teh hayang urusan kos gitu. Aya batur, kalau situ tarekatnya apa? Saya Naksabandia. Guru saya mau sono, mursyid sono. Oh, kalau mau udah saya ajak sono. Iya udah beres. Kebal ditanya. Situ dagang apa sih? Saya dagang gas, alhamdulillah. Apa norekat teu meunang dagang? Lain teu meunang. Encan wayah. Encan waya norekat ulah sok dagang ulah sok tani ulah keur meujeuhna sulukna deka Allah mungprug paeh hirup-hirup antak atuh hese norekat hese saja lemana dijawab babarian ya kita kalau gak norekat mah kenal Allah iya tuh ngomong atuh sacepling-cepling apa bari ngomong atuh iya kapan kita kenal sama Allah ya kalau gak norekat ya kagak bisa udah kita norekat aja mumpung ada kiainya cenah teh tah datangkeun ka yakin set sok kumaha ieu datangkeun ka yakin bahwa setiap nu kumalandang pasti Allah nu ngarizkian sireum teu boga pabrik hirup kupu-kupu teu pernah nyada jadi karyawan hirup manuk teu pernah nyada boga pabrik hirup kunaon atuh sia dibere akal jeung pikiran eleh ku manuk eleh ku sireum eleh ku kupu-kupu sia je nu matak kuari mah beurit ge beurit kuari ngahiji jeung urang beurit baheula mah beurit gede teh kan aya di pasar pantes lantaran urang pasar mah kos beurit kabeh kuari mah tah ka kampung mah ngahiji kuari beurit jeung urang kayak beurit jeung urang teh beurit ge ngomong sia nu beurit sia nu beurit engge nyaho cipa sia ngalawan mun urang ngomong mah kos kitu tah pamajikan urang beurit sia ka pamajikan urang sia nu beurit dicalakin cokotan bae beurit sia salagi sarua deui beurit siapa beurit bandak wari teh lambang beurit ngahiji jeung urang kahirupanana geus akur jeung nyana tuh terus tah ieu tah asal boga yakin makan lain disungut di jero hate aing boga keyakinan yakin teh kan tina ilmu heula bahagia nyaho ka pangeran bahwa pangeran Allah aing senang jasa Allah teh sebab Allah nu sugih sok mereka aing nu sok mereka aing teh aya babarengan jeung aing keyakin urang ketika urang nah teh di bedak atuh tinggal urang ba Allah babarengan jeung aing masyaallah nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti pan bareng jeung abdi teh bareng ka Gusti abdi makhluk Gusti acenah ku dipaehan ku Gusti kudu teu dahar atuh mangga bae acenah atuh abdi neuk dibere nyanggakeun sadaya-daya Allah mah maha kawasa ayalah jelema liwat set jelema asli jelema keur cicing bae Mam ieu budak cicing bae nya Mang keur naon teu keur naon hayang roti tergantung keyakinan lamun nyana keyakinan datang oh ieu meureun ti Allah
datang roti datang hayang dia dibere 2 datang kadinya keyakinanana mun aya keyakinan leuwih luhur mang hayang roti cicing bae aing mah geus kumaha Allah bae mun ditawaran coba hayang jawab kumaha cibudak ditawaran cicing bae penting bangun lapar tinggalkeun bae tah los jang sia berangkat kan tinggal urang ngadahar keyakinanana encan luhur keneh eta masa kitu mang euy mang bangun lapar ya cicing hayang dahar tah roti hayang cicing ieu budak lamun ditinggalkeun asana paeh sanajan dibere roti hei ka babaturan ka dieu sia pang nyalangapkeun calangapkeun ber roti dorong kucai dorong dei darah gedean cak batur darah gedean dorong deh kucai dorong deh tah coba kan saya sedang bentanya alhamdulillahirabbil alamin itu dia bisa keur nyoba keyakinan datang ke mana ieu ternyata horenganan lamun urang nyakina geus tinggi jasa diwapan ku batur ulah hese-hese nu gering bapak urang da ngadahar tah bohong para rakyat Bala mun teu dahar geus bahaya ieu mah geus dawa tanagan mana mak ieu yang geus daek dahar heuh sajeun bubur coba bieu bubur oh coba calangapkeun eta aya rezkian keneh mah dicalangapkeun bapak urang calangapkeun inuman seprit mana seprit manya nu gering seprit jang aing iya nu gering itu aing mah kudu seprit tiap aya kena rizkian mah kajeun kuku make dicalangapkeun bae saat rizkina datang ka mana Allah nu ngatur urang tinggal keyakinan bae nu gering ge aya kena rizkian mah ti Gusti Allah datang bae ka beuteungna tah tinggal urang keyakinanana heuh nya teu daya teu upaya orok teu bisa usaha dipangusahakeun atuh urang ge sarua bae lamun urang boga keyakinan orok boga keyakinan ka Allah can loba dosaan kos kitu aki-aki gering kieu dihuapan urang ge mun boga keyakinan kos kitu dihuapan urang urang boga keyakinan geus dewe ka Allah cek pamajikan ka ieu bangona cicing Kak barang balik di Cilongo ka kos kieu Kak emang ngaji naon di ditu Kak jadi kos kieu Kak ieu cek pamajikanna aing sieun tinggalkeun ku aing goblok barang ditinggalkeun aing pae sorangan pamajikan lain teu ditoel ku Allah sebab janana yakinna kelalagaan lain nyoba diri ku sorangan ka Allah nyoba ka pamajikan coba pamajikan ka aing ngaladenan tante atuh moal bisa kuduna ka Allah ulah ka pamajikan lamun urang tawakkalna ka pamajikan salah coba pamajikan aing ngaladenan aing tante salah ka Allah sebodoh cek hati aing mah deuk ka Allah bae sia deuk indit deuk ini sebodoh Allah moal ge ka pamajikan ge engke ge nyana ge ngagerokeun anakna itu abah sia tas ngaji di Cilongo jadi kos kieu emang ngaji naon sih tadakeun coba ka babaturana tadakeun oh ngaji torekat bah ulah ka anjing torekat atuh jadi kos kieu ye dicalangapkeun minuman beres deh ngeunaan teu ka ba mun aya mah daging kotor sial ieu pulah pilih sagala teu jadi mah dorekat da nya milih kos kitu atuh aya dorekat mah kumaha pameran hati Allah nu datang ka jadana kumaha hati Allah karak nah tapi lamun nya anak geus bener-bener sesuai jeung petunjukna engke ge moal katahan kajeun kumaha geus sebab aing tenang jasa boro-boro babarengan jeung Allah nu boga anak kakarak bareng jeung sugih bae urang geus tenang jasa aing bareng jeung si anak tenang jasa tah iyalah walillahil asmaul husna ngahaja kukula teu dicaritakeun secara spesifik besi diturutan ai kiai onom jeung santri nurutan ge geus aya modal ieu
bahasa tukang karung nu karari itu patut tungtung nama pan ngamalacin bah emang enggak dagang lagi enggak abah norekat sekarang udah itu karung mau dikemanain bah udah bagaimana Allah aja bakar-bakar dah kan salah ilmuwan mah udah bakar mau kemana apa mau udah mau ke Allah aja sapoe dua poe aja nak kuat ya kan seminggu bah ini gimana ini kesononya emang kenapa akan itu dapur gak kebul gimana Allah aja udah kalau gimana Allah mah udah saya mau pulangnya pada pulang semua sini ada sendiri sama Allah ya jangan atuh gua sama Allah juga gak kelihatan berarti kan tahu ilmuwan bakal kos gitu mepet bayarnya nami lu balik iya doa ilmuwan makan aja aing mah berkeyakinan Allah bareng jeung aing hei pan Allah mah gaib justru aing teh endek ngarealisasikeun pembenaran aing terhadap nu bahagia gaib Allah teh nyin langit jeung bumi aing supaya ngarasa bahwa ieu da dabelan Allah ieu mah kakara caritaan doang Allah teh Rahman Allah teh Rahim aing mah hayang kena karasa bahwa Allah teh Rahman Allah teh kena karasa ka jantung aing Rahim Allah teh kena karasa ka jantung aing coba aing mah hayangnya moal ngan sakadar dibaca ya Asmaul Husna tapi kena karasa ku diri aing ku jiwa aing guys babor sia kabeh aing deuk jeung Allah geus leuweungan disengseurekeun ku batu aja nih disengseurekeun we kerjeng Allah ieu dihina ku batu basen da salek teh sia aing kerjeng Allah ieu tah lamun terus tah secara spesifik tah di antara Asmaul Husna ngaran-ngaran Allah engke ditarurutan ku nu teu ngaji cilaka aredan kabeh redan ya tan mantak ieu dicuktek lantaran ieu besi kieu padahal mah encan guguru salah mantak jelema ngaku torekat kayawan encan guguru kajen kuku mage atau gugurna teu anggeus di deuleu langkah-langkahna di deuleu zikir-zikirna encan komo hajunyana ngaijazahkeun zikir mah encan salah fitnah kajen kuku mah ge zikirna lain berarti ulah tapi ulah mengatasnamakan torekat zikir biasa bae lamun nyana mengatasnamakan torekat berarti geus kudu aya makom-makom anu kunyana dilewati sedengkeun kanyahoan ku ahli nama lain tah maka jeung hukum hage lain cilakana kuari teh geus ngamursidkeun sorangan kula mursid di mana Haji Mursid sugan teh mursid naon atuh sabodo sia Haji Mursid mah tah ieu aja kuari mah barang jadi ahli no aja torekat teu wau jeung jelema emang kudu kitu barang kuari geus torekat kehidupan lain kitu antara keur suluk jeung geus jadi kudu berbeda ialah Asmaul Husna walillahul asmaul husna ngan ngahaja eta henteu spesifik cara-carana beusi ditaluturkeun ngan engke geus datang ka yakin berarti geus aya rasa beda jelema ibadah geus boga rasa kemelang kapimplan peuting jeung beurang bakal akur bae neuleuh jelema nu di deuleu makhluk Allah nah adapun urusan mulyana hiji inna akramakum indallahi atqakum selain anu takwa teu dianggap jelema mulia kajen teuing bupati gubernur presiden sugih saadag-adagnyana sadunya pangsugina satungtung teu takwa teu dianggap jelema mulia sebab jak Allah inna akramakum indallahi atqakum nu pangmulia mah nu takwa lain sugih pan di mata urang anu sugih nu mulia nu gagah nu mulia asal boga mobil bagus horenganan menang sabulan dicokot deui ku dealar sial katipu urang walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna wallahu